abdi di dia bade pupujian judulna eling-eling dulur kabeh. Kuring atus ngalegukeun pujian video satencan. Dina diskusi upami ibadah henteu kedah sasa sareng unggal dinte sareng wengi ulah puguh. Upami puguh maot engke. Dulur pasti bakal maot. Kahirupan urang sadayana bakal dilaksanakeun ku Allah. Sanaos raja atau Allah urang moal tiasa ngalawan. Pasti engke urang bakal karasa nalika maot. Nyeri teh kedah sakit pisan sabab ibadah dina lulus. Kusabab teu pernah ngadoakeun hapunten teu aya gunana. Kusabab urang henteu pernah nyembah ka Allah. Pasti urang bakal maot. Sakaratna nyeri pisan, awakna teu tiasa nolak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuring parantos ngajelaskeun eling-eling dulur kabeh. Ayeuna urang ngajelaskeun deui naon eta pupujian. Di titik tina rumpakana pupujian teh kaasup oge kana karya sastra. Dina wangun ugeran atawa puisi, pupujian teh eusina salian ti ngadua ngagunkeun ka Allah jeung salawat ka Nabi Muhammad SAW jeung marupa pangajaran agama Islam. Oge eusina mangrupa pepeling pikeun ka urang sararea. Seperti pupujian anu diluhur ku sahab pupujian teh kaasup oge kana wangun puisi. Pupujian rek siga sajak, guguritan, sisindiran jeung sajabana tieta. Ditilik tina wangun eusina aya puisi Sunda nu eusina mangrupa carita jeung aya oge puisina Sunda nu eusina henteu mangrupa carita. Conto puisi Sunda nu eusina mangrupa carita nyaeta seperti wawacan jeung carita pantun. Sadengkeun conto puisi Sunda nu eusina henteu mangrupa
Carita nyaeta seperti pupujian, sajak, guguritan, sindiran, jeung mantra. Pupujian mangrupa wangun puisi anu henteu pati kaiket ku aturan saperti oge sajak. Sadengkeun wawacan jeung guguritan mangrupa wangun puisi nu kaiket ku aturan nyaeta aturan pupuh. Aturan nu aya dina pupuh nyaeta guru wilangan jeung guru lagu. Nu dimaksud jeung pupujian teh teu kaiket ku aturan nyaeta pupujian teu kaiket ku guru wilangan jeung guru lagu.